sih? Halo. Waalaikumsalam. Nih lagi tiduran. Kenapa, A? Enggak kok. Ayo. Di mana? Nyeblak aja. Ya udah ya. Aku siap-siap dulu ya. Oke. Love you too. Aduh, ya kabogoh. Nyeblak lah, kedeng lah. Lumayan. Jagur, tulungan orangnya tong mogok mana enak reka panggih kabogoh ya ulang irakeun. Berangkat. Halo Beb, Teleponan lagi sama di siapa ya mana? Aku rindu. Kayak gembira Ih, gitu. kamu. Iya, nanti. Iya. Ya oke. Nanti ditunggu ya. Oke. Oh iya. Oh, jam 10 ya? Telepon sama siapa kamu? Enggak. Ini temen ngajak main, temen cewek. Coba aku lihat. Enggak, ini beneran temen cewek kok. Serius. Ya serius, masa kamu nggak itu sama aku, nggak percaya? Aku nggak mau lo diselingkuhin. Enggak, tenang aja. Aku nggak bakal nyingkuin kamu kok. Benar. Ya janji. Ya. Jalan. Dah. Ini mana sih? Dah. Dah. Meluk dong. Dah. Udah di sini, di sini. Ini? Ya, Ya kamu pesenin. ya udah. 2 ya. Ya. Berapa? 2. Dua apa? 1. Pedas. Oh iya, makasih Bu. Oh udah jadi. Cepat ya. Ya. Duduk sini. Kamu suka pedas? Iya dong, suka pedas banget. Tadi kamu teleponan sama siapa sih? Sama temen, masa nggak percaya sih sama aku? Enggak kan kita udah hubungan 1 tahun. Iya. Kayak kamu juga udah nitipin kamu ke aku. Iya Jadi kalau sih. ada apa-apa aku kan yang kena. Iya, nggak apa-apa kok, ini tadi teman aja, temen cewek. Yaudah makan aja Ya ya. udah. Enak nih. Kamu suka makan di sini? Iya. Siapin dong aku. Ya, Iya. seblak di sini. Hmm. Seenak cintaku padamu. Hmm. Oh iya, yang Iya. aku punya tempat indah loh. Main yuk. Yuk. Di Tapi mana? Abah udah bilang ke Bapak kan? Udah. Ya. Yuk. Udah biarin ya. Ya. Nanti di sana beli lagi. Kamu tungguin di sana ya. Ya. Kayaknya nyawai manuk, kabogoh tadi cocok. Asa asli lah itu kapangnya ya. Beb. Ha!
Yang ih ulah nyonya manuk wae atuh. Oh, atuh gedeng. Aya sayang di mah. Oh, sasaha. Ayo asup ke dia. Ayo. Gedeng atuh. Ieu jalan mana ya? Itu jalinya atuh. Kamu asup aja yuk. Gua sasaha ieu. Oke. Mana bala atuh. Kembali atuh. Aduh. Tumben-tumbenan kamu penelpon lah ulin ka dieu teh. Pan kangen meureun. Oh sih, sarua kangen. Ya kumaha deui sih. Emang ulah kangen ke mana? Gawe pas besisi itu ka nyahun kumaha. Moal nyahun atuh tenang we. Iya. Ini leungeuna atuh. Naon ya? Iya. Tapi usah sabar. Mumpung usah saha ya. Iya tuh. Yang nuhun ya. Ya sama-sama. Yang kumaha anggi hamil. Ya, itu tanggung jawab. Benernya. Awas ya. Kayak bapak ngambek kumaha. Itu bapak ngambek ya. Pasang badan ya kumaha deui. Benernya janji. Tapi tenang yang urang moal hamil ieu tong sieun. Paham dah kadinya mah. Da loba cadangan ieu atuh urang. Udah kamu mah loba kabogona tuh dah. Tenang we. Udah. Tunggu itu. Oh, satu aku balik lah. Jam berapa ini? Jam 3 sore. Anggi balik lahnya. Pesing di tanganku abah. Oh, sekalian ngasupin lah manuk. Tuh. Bisa balik lah. Makanya jalannya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari mana geus di mana? Hah? Geus ulin. Ulin. Hayo ulin pagawean teh ulin jeung sa? Jeung si Deri. Si Deri. Ulin ka mana kara? Tengah nyeblak. Nyeblak. Atuh lain mau oleh-oleh atuh jeung abah. Kumaha jeung si eta mah? Geus buru ka jero jig. Udah mandi. Beres atuh di jero can kukumah can naon. Boga budak teh pagawean ngan ulin we ulin. Loh nggak bogoh nggak bisa ngerti ke abahna dah. Tuh mau oleh-oleh acan aing. Aduh, telat saminggu. Geus teu meunang bulan deh. Duh, kejadian sugan urang. Aduh. Wah, orang hamil ya jigana. Semuanya. Aduh. Ada mana kunaon? Tadi diperhatiin ku abangan AIO ya ayo kunaon? Henteu, Pak. Hah? Henteu. Lain henteu. Henteu ning AIO kitu wae bulak-balik ka kamar cai. Sareueul. Kunaon atuh? Teuing teu nyaho. Sia mah aduh. Eta sekulin jeung si Der. Geus berapa bulan kenapa bukan si eta teh? 5 bulan. 5 bulan. Tapi tara ngalakukeun naon? Tara. Bener. Kan bisa ngan ayana naon? Abah digeran nu era keur budak hiji-hijina sia teh. Bener sia teh teu ngalakukeun naon di si Der. Hah? Jawab atuh lah cicing we semang ngerang-ngerangkeun abah kumaha cenah. Teu keur budak hiji-hijina sia teh. Aduh. Kudu kumaha atuh bener sia teh. Temalan kolot ngomong teh sia teh lain cicing we. Temalan kumaha cenah? Bener sia teh ngalakukeun naon? Awas mun teu kanyahoan ku abah dibobok jadi usir prek di dieu. Ngerang-ngerangkeun abah komo sia.
Enggeus, istirahatkeun maneh teu naon mah. Telepon ke si Der, kita ke dia, ulah henteu. Bejakeun ku Abah, perlu atuh heuh. Awas mun teu ngelayan sia. Salam. Maneh. Emang, Alhamdulillah. Tadi di Raguan kabar gila. ya yang anggi ge nyarios teh nelpon penting sama enak. Nuhun, sengaja teh minta Abah. Mana itu bukan geus baralila geus sakumaha tah. Emang anggi teh pun nyari ke sakau, Mbak. Fiksi Anggi mah karek 5 bulan. Ayeuna ceuk maneh geus bara bulan atuh bubuhan. Setahun. Benar. Mana nu bener ieu itu 5 bulan ieu setahun bener tapi setahun. Iya, Mbak, abdi ge ngarasa beda ya sikapna gitu. Justru eta anu tak maneh ku Abah ditelepon di ka dieu ge. Maneh teh eta si Anggi teh geuningan ayu wae. Asup angin. Lain asup angin melenung da Abah mah yakin ku maneh da sok jeung maneh wae. Alhamdulillah min jauh. Wah, gua kelas Abah nu era ieu. Bang, kirimis mah bari nyantiasa, Pak. Ayo. Maneh mun kuwawanian atuh kikituan, keur mah anak Abah hiji-hijina deui. Anggi. Video. Juk tadinya. Maneh ditanya sing bener, lamun ditanya ku kolot teh, cik maneh cenah geus 5 bulan, aya di sini 1 tahun. Mana nu bener? Eta maneh usaha ku si ieu lain. Ngomong atuh, ngaku. Teh, sebenarnya aya anggi. Manehna melenung, geus pati jeung maneh beureunh bobogohan jeung maneh. Sing puguh atuh maneh teh sing bener, Abah mah nyaho arep tanggung jawab ka maneh. Abdi mari doba di tenggel Abah. Abah abdi mah teu rumasa. Wah, tur rumah sakeun kumaha puguh geus melenung beureung geus katnyahoan ku Abah. Tanggung jawab maneh mung nyaho Abah mah pokona mah. Abdi emang satahun bobogohan jeung Anggi, tapi jaga oge teh ani, Bang. Tuh, tadenge tempo. Jadi, Sing jujur sing bener kita ieu. naon maksudna? Maneh hamil. Jauh sing bener. Lain heuheuh kusaha maneh. Ayeuna mah kieu we, Bah. Abdi daek tanggung jawab. Heuh. Cuman abdi mah minta hiji syarat. Naon tah syaratna? Mah kudu hayang disaratan sagala sia. Si Anggi jujur ka abdi jeung ka Abah. Ieu lalakina saha da abdi mah teu rumasa. Tah, ayeuna bagian maneh sing euceuk sing bener. Awas lamun teu terus tonyung sia. Usaha maneh. Ngomong atuh lain cicing wae ngerah-ngerakeun Abah we. Usaha Si Remon, Remon mana? kita orang Tonggo. Orang Tonggo. Atuh sia mah. Aing jadi palang teu para ruguh. Atuh sia teh mun norek-norek teuing atuh geus puguh meureun boga kabogo ieu. Jang. Yeuh. Heuh geus kanyahoan ieu ayeuna mah geus kadenge lain ku Ujang cenah Abah mah tampuranya. Da mentak kitu Abah teh nyaah kan jadi budak karunya kan jadi budak saasih kolot mun teu nyaah ka budak nya sing ngarti wayah-wayahnana. Ini berarti setahun ieu maneh ngabongan ka urang ya. Heeh. Duh, pan Abah-abah keneh nu lieur geus kieu mah kedak maraneh keneh nu puyeng mah. Duh, Gedeng ini maneh kota kitu teh kebiayaan maneh ngajaga maneh. Ayeuna maneh murah mare kalalaki. Siang ngarung tageut keluarga ngaran Abah meureun nu era rek kumaha mun tatangga teu ka ngararomong, teu ka dulur maneh teu ka ngararomong. Kegai urang mari do aya diselingkuhan naon, cuman jaga harga diri maneh. Mun cara laki nu bener mah pasti ngajaga Bang, enggak usah. Sia mah kumaha cenah mewek we hayu. Geus terus ayeuna kumaha? Wayahna maneh kudu ieu. Abdi kan janji tadi ngares. Oh. Balik tanggung jawab. Oh, syukur alhamdulillah. Wayahna nya, wayahna ieu. Anak abdi oge. Wah, abdi minta hiji syarat mangrubahkeun. Oh, insyaallah ku Abah dirubahkeun. Tah, kecap jeung jadi kabogo maneh nu bae tanggung jawab ka maneh kudu teu ka bangsa kieu. Sing bener engke dihirup. Abdi bade ieu ka orang tua. Oh, bejakeun ka kolotnya wayahna Abah meh hampura, Abah teu bisa kumaha da ieu mah kacilakaan ngaranna oge da kumaha tuh Abah ge bingung, da geus nyaho sorangan ieu nya. Nyantos Jung, kin ka Didi. Maneh, aduh. Waalaikumsalam. Maneh mah udah gitu-gitu. Teuing untung we sih alhamdulillah na eta boga kabogoh nu bageun bisa daek narima maneh ka jeung eta lain anak manehna oge. Aduh, ari maneh. Enggeus maneh narik kumaha? Abah hampura. Hampura geus kacilakan ieu mah karak sama teh hampura duh. Abah nu era po si Deri jadi we kena getahna batur ngadang nangkana
si itu nu kena getana kan karunya meureunan. Meureunan hampura meneh geus kieu mah rek kumaha hampura we. Teu bisa kabeh diselesaikan ku hampura. Jadi karunya tuh si Der. Mau batur nganggeranang tanah manehna mengana getana kabageun buntut meong tah budak astagfirullahaladzim. Hampura lah. Nya geus dah geus mah. Jig nenek kena seperti itu. Diburu. Gede itu narorek dong. Bingung euy mudah-mudahan masih ulah tika kapanggih deui ku anak ibu ku dulur-dulur. Duh. Mau eta si daerahnya kabageun buntut meong budak teh. Astagfirullahaladzim. Abah nu lieur euy.